Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah ayo geus dah garupa langsung set subuhun kudus eta bahasana bahasa subuhun mentak lain lalagaan eta wiridan teh mentak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun dibaca ku urang masyaallah karim loba anu geus kataekan naik mobil ya lamun kurang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh dibaca terus bisa jadi cepet. Ieu mah kula mah kamari betah mudik ye jeung Pak Haji Salim ye kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu henteu tuh saya teh bohong coba sok atuh turuti tolong ya nage hareranan barang datang ka Garut nasa sih ka Garut cuma 2 jam aneh nah itu teh dicoba padahal mah teu dihusu-husu ngan inget bae ka abah almarhum jadiahan bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat subuhun kudus masyaallah set dipikir-pikir reureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasuh heula nya nama rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasuhan teu datang ka Garut tapi sakitu lilana saja malawi kok masih cepat baik nah ieu bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Satu ketika Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam keur calik nuju calik dina kursi kebesaran nguping suara nu ka kupingna aduh berat amat turun Kanjeng Nabi Sulaiman suara naon sih ieu ka tukang ternyata horeganan kapangis sirem keur mamawa korma sirem makan segede sirem ai korma mah saletik-letik na korma ge tuh korma mah kabawa ku sirem digotong punyana ku opatan berat cenah berat Kanjeng Nabi Sulaiman langsung assalamualaikum salam caya cek sirem ileuk atuh maneh barangnya oh Tuan Raja naon maneh berat-beratan ieu mawa korban teu kabawa atuh maksakeun teuing bawa manu kabawa bae atuh sirem cek Kanjeng Nabi Sulaiman ulah mamawa teu kabawa cilaka maneh hampura kula ge nyaho cek sirem teh apal bisa cuman lantaran ieu mah korma pamere ti Gusti Allah menghargai Gusti Allah oh masya Allah cek Kanjeng Nabi Sulaiman pohara tuh mun cacak lain ti Gusti Allah moal dibawa ku kula ge lantaran ti Gusti Allah dibawa ih hebat maneh sakitulah pengalaman abdi cak sirem jadi Kanjeng Nabi Sulaiman mah paham bahasa-bahasa makhluk Allah bahasa iblis bahasa setan bahasa jurig bahasa hewan-hewan termasuk bahasa-bahasa arwah-arwah nu geus mararaot paham Kanjeng Nabi Sulaiman masya Allah karim lamun urang nyaritakeun tentang para arwah bacaan geura sejarah Kanjeng Nabi Sulaiman bacaan sejarah Kanjeng Nabi Ayub alaihi salam belah dieuna bacaan sejarah Kanjeng Nabi Isa alaihi salam geus puguh Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kanjeng Nabi Sulaiman dibawa ke mana ke tempat ayo bawa ke opatan datanglah ke tempatnya cek Kanjeng Nabi Sulaiman ieu korma segede kieu di dahar bakalna beakna sabaraha poe bulan atau tahun can pernah nggak dahar korma segede kieu janu geus mah paling ge sangu paling ge bubuahan ge lah urut si kolot dahar ngecelek eta kukula mah dibawa teh paling sapoe 2 poe 3 poe seep hari ieu mah segede kieu mah wallahu a'lam beureun sabulan atau 2 bulan kumaha seepna we mah tungguan di dieu bawakeun ku Kanjeng Nabi Sulaiman korma hiji gede beulah plek diasupkeun ka botol
maneh opatan tah warima ieu diasupkeun ka botol na ieu korma ieu daharan ku maneh sok geus saseepna engke mun beak bener jadi ka kaula beak sabulan beak 2 bulan beak setahun geus maneh teu kudu usaha dibere deui nuhun cek sireum nuhun asupkeun ka botol langsung nyana cara ricik opatan di botol teu didahar ngan diisep setik badi mana lapar henteu lapar mah teu didahar asal lapar setik disesep di sabulan ditinggali ku Kangjeng Nabi Sulaiman kok teu robah sih masih utuh keneh bae tigali deh ku Kangjeng Nabi Sulaiman teh sebulan kemudian 2 bulan 3 jauhan teu robah-robah geus 3 bulan nah ditanya ku Kangjeng Nabi Sulaiman sireum hari ieu korma ti aing kok teu robah sih hampura Tuan Raja kula teu wani ngadahar pan ai korma nu kamari mah ku kula didahar ai ieu moal didahar naon bedana ari korma nu itu mah meunang ngadoa ti Gusti Allah kula usaha dibere ku Gusti Allah pamere Gusti Allah nikmat luar biasa ari ieu mah ti anjeun lantaran anjeun sanajan raja tur nabi rasul deui tetep makhluk kayakinan kula mah lain ka makhluk jaka Gusti Allah cekek Kangjeng Nabi Sulaiman aing murikak bulu ngadenge sia sireum asana moal aya di Cikarang modal kos kieu atuh sia sireum ngelehkeun urang Cikarang goblok sia komo Haji Pendi mah dilihat ku sia ieu Masya Allah sireum hampura jak sireum kula teu pernah bergantung ka makhluk lantaran lamun kula bergantung ka makhluk ieu korma ku kula didahar di mana sae kula neangan di Tuan Raja hati cekna teu hayang-hayang teh sebab sagede Tuan Raja Nabi Rasul sugih dibandingkeun jeung kakayaan Gusti Allah nanaonan mun jadi ngarekan aing Kangjeng Nabi Sulaiman teu kira-kira sia hampura jak sireum teh Rasul mah Rasul bae Rasul manitah ge ngembangkeun agama adapun titah ngarizkian makhluk moal kuat adapun kita beberean moal kuat sebab naon sebab aya hiji bahasa nu lemah moal kuat ngalawan nu kuat nu lemah moal bisa ngalawan anu kuat sagagah-gagahna makhluk bandingkeun jeung kekuatan Gusti Allah lemah nanaonna cak sireum roh kula nu Allah awak kula nu Allah hirup kula nu Allah paeh kula nu Allah sagala-gala ge nu Allah na ieu mah kula mendek nganasehatan jasa sanes ka Tuan Raja ka Haji Pendi we cek ieu anu kolot boloon cek ieu sireum sia nasihatna poho jasa ta sireum lantaran kepan kula ge bakal paeh di mana paeh teh masyaallah karim sok inget we ka bahasa Tuan pan Tuan pernah nganasehatan Tuan Raja ketika salah saurang hamba Tuan anu hamba Tuan teh kapan meuli hiji imah menta transaksi di hareupeun Tuan pan Tuan pernah nyeun transaksi na teh kapan 4 perkara mayit meuli imah ti mayit anu batasanana aya 4 di negara pinuh ku dosa yakni dunia na ieulah batasanana hiji belah kulon batasanana adalah maut belah wetan batasanana kuburan belah kidul batasanana hisab belah kaler batasanana surga atawa neraka kadengin teu ku Tuan Raja sireum sia mondok di mana aja jadi kieu sia sireum hampura kula sok ngadengikeun pengajian ti kiai-kiai anu asli maka kula langsung ngasupkeun ilmu ka jero dada kula sehingga teu pernah menggantungkeun hirup kula ka makhluk lantaran makhluk mana anu bisa ngalanggengkeun hirup kula rizki kula jeung sajabana
maka kula menggantungkan diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dicokot deui korma ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Ngan kadegan aya teu butuh mah. Ya teu cokot euy. Dikeun ka aki-aki habak ka ditu. Nya mah di imah ge geus mikiran berkat bae nya mah. Tolol teh mah budaknya. Bere habak ka Salim korma tah nya na. Keuna diseuseupah. Sageus dicokot eta korma langsung ditaliti ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Coba dahareunana naon? Masya Allah, sabulan teu ngadaharna naon kuat. Datang deui Kangjeng Nabi Sulaiman ka dinya sireum. Maneh teh ku aing keur diparak sabenerna mah. Henteu bergantung ka makhluk, terutama ka aing. Korma dicokot ku aing, sia di jero botol sabulan. Ku aya hirup keneh. Allah Maha Suci dengan bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh kula jadi seubeul kula masa lapar bae macan eta subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh ji cek Kanjeng Nabi aing ge maca eta teu seubeul sia jadi seubeul iyalah. Padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan. Bah di bulan Ramadan ngegeleger-geleger. Mau geleger Haji Mamin mah kumaha subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Tambah lapar. Iya kari. Eta bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Rabbuna wa rabbul malaikat dibaca ku urang pangaruh bahkan meureun tambah lapar tambah gering baca ku para solihin dampakna beda baca ku para aulia Allah dampakna beda komo dibaca ku para nabi-nabi Allah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati lain bahasa letik-letik subuhun maha suci Allah kudusun maha bersih Allah rabbuna pangeran abdi sadaya wa rabbul malaikah jeung pangeran para malaikat waruh jeung pangeran ruh bahkan ruh di manaan ku malaikat Jibril sakapeung waktu. Tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapa ka gunung ku guru diberena eta. Babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati ruh. Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibeulit ku akar babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati ruh. Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaana enteng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Jadi pengen ditapa subuhun kudusun paeh. Untuk katulungan matuk mari geges isdet untung katulungan babacaan eta-eta kene tapi kok jadi barareda koreng tergantung makom-makomna roh korenganan beda kita ngerang ka dieu Haji Mamin rohna hampir lesu lamun teu pake nginum di rest area rohna teh geus kicep-kicep bae mun teu ngopi. Atuh Haji Pedi mah di rest area Masya Allah eta mah tahu nyaman teu neangan anu hanet nu atak terus bae rohna lemah ditahudang ti peuting tahajud Masya Allah roh leuleus luar biasa berat tapi orang lamun nyaritakeun para aulia Allah geus puguh para mazahibul arba'ah geus puguh para khulafaur rasyidin kabelah diana para kutubul aulia ya Allah ya Rabb lamun urang ningali dina kitab Tambihul Mubtarin aya nu salat sapeting 1000 rakaat aya 500 rakaat aya nu 100 rakaat aya nu 50 rakaat aya nu 10 rakaat Haji Pendi mah tahajud 2 rakaat ngan 1 rakaat heuai niatna mah rakaat ini Allahu Akbar ngan 1 rakaat geus leng-lengan ya aing di gunung apa di darat tuh sebenarnya ya Allah ya Rabbi roh orang teu tertata
roh urang teh henteu tertata. Nah nu mantak cek Said seorang sahabat naros Abu Ubaidah anu alhamdulillah kaula pernah jeung Haji Salim ke Yordan ziarah ke Abu Ubaidah. Masya Allah di Yordan jauh luar biasa. Datang ke ditu terasa panggih jeung sahabat. Begitu ngumpulkeun duit jang kuncena birigidik embung isin cekina mun kula narima duit isin ka sahabat Abu Ubaidah mah antinya nama kana duit mah nya kudu narima kula. Ya Allah ya Rabbi bandingkeun coba jeung di Banten, ayo coba, atau di Karawang Sekuro embungeun dibere duit hese mere duit teh di makom Abu Ubaidah hese mere duit. Kami geus ngumpulkeun duit, ya Allah sahanu daekna ye dikeun ka ye embung, dikeun ka ye embung, sakitu geus lobana eta duit dibikeun di luar ge hampir arerembungan. Isin sahabat mah teu maot ceknya, kami ditinggalikeun ku sahabat. Kami mah hayang urusan sahabat teh hayang dipika cinta we ku sahabat, hayang babarengan jaga di akhirat. Kami mah daratang ka dieu teh ningali nonton muzarah teh ieu teh sarua pada ngadoakeun embung dibere hese dibere duit. Ya Allah ya Rabb kunaon aya di urang encan jarah geus dikepruk-kepruk. Kepruk kuncen aya ku sawe nya pernah jadi kuncen eta. Ayo keur carita perbandingan di ditu jeung di dieu. Ya Allah ya Rabb meurigak bulu urang. Nah cik Abu Ubaidah naon urang ditanyakeun kunaon urang ieu embung paeh. Iya coba bari teh beucah cik Abu Ubaidah babari jawabna kunaon lantaran maneh ngabangun dunia. Ketika nu dibangun dunia atuh maneh kana dunia ke akhirat embung. Tapi ketika urang ngabangun akhirat atuh teu betah di dunia. Pasti ka ditu bae. Urang ngabangun sakolahan atuh hayang cicing di sakolahan bae. Urang ngabangun masjid atuh hayang cicing di masjid bae. Urang ngabangun imah atuh hayang cicing di imah bae. Urang kawin jeung nu ngora atuh hayang di ditu bae. Atuh kitu bae sih cak Abu Ubaidah hese-hese teuing sih. Urang ngabangun kontrakan atuh hayang di dinya bae. Nah, ketika urang ngabangun akhirat pasti roh urang hayang ka akhirat. Masya Allah kaharti urang bangun akhirat supaya roh urang teh terus we ka akhirat. Sok ge bangun akhirat. Cara ngabangun akhirat fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang. Sugih jeung embung-embungan ge aya sugih mah bakal sugih bae. Sanajan urang merontah yang sugih susah mah susah bae. Hayu kajen kumaha ge. Aya jelema di modalan baheula dagang 100 juta ku bapana menang 2 bulan utang 100 juta. Anu kumaha coba hayu bagian sugih mah teu bae. Hi aya deui jelema di modalan kukul aya bae nya aya urang seberang cerik di modalan ngan seukur 500.000 wari geus boga jongkona loba sekian 12 tahun atau 15 tahun ka tukang. Masya Allah luar biasa. Aya geus aya bagian sugih mah sugih bae fasilitas nu aya nu dibikeun ka urang segala-galana kudu ditarima. Sugih nang Allah susah nang Allah, sehat nang Allah susah nang Allah, gering nang Allah dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima naon pamere Allah. Fasilitas etalah nu kudu digunakeun pake nyebrang ti dunia ke akhirat. Sakitu sok gerage mata ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat jadi Khalilullah protes kabeh. Protes Kangjeng Nabi Ibrahim teh kapan tukang nyuguhan tamunya antara Suriah Mesir dijieun pos-pos pedagang-pedagang melewati pos jana kudu dahar baik antara Suriah Mekah nyeun pos-pos paranti nyuguhan moal bisa nyuguhan atau pangkat Haji Pendi mah jajangnya lagi hararese atupan sugih berarti Kangjeng Nabi Sulaiman umat tak bisa nyuguhan teh. Nah lamun hayang nyaho kasugihan Kangjeng Nabi Ibrahim gitu kasugihan Kangjeng Nabi Ibrahim heulanan anu tertera dina riwayat embena nu aya di gunung 15.000 embe. Eta nu aya di gunung 15.000 embe, onta 15.000 onta, sapi 15.000 sapi. Sugan urang mah Kangjeng Nabi Ibrahim teh susah sugih mata jada mas nyuguhan ndek pake nyuguhan naon aya susah ndek pake nyuguhan. Assalamualaikum Haji Pendi. Waalaikumsalam. Nya kula can dasar ruah jeung aing ndek kumaha nyuguhanana. Tapi lamun ka Haji Salim waalaikumsalam yuk kula can dahar di dapur sia sadaekna sia jeung piring-piring ngabawa ku sia kan ngeunaheun datang ka Haji he kalau tolol budak
datang wajib jari waalaikumsalam kulan can dahar ya dahar ayo sadaikna sia berkat bila perlu balik bungkus sia kan minahan coba kaji pendi waalaikumsalam can dahar aduh seru nah ikir cerita kanjeng Nabi Ibrahim teh sugih begitu diangkat jadi khalili cak Gusti Allah anta khalili ya Ibrahim protes setan protes boro-boro setan malaikat protes malaikat kabeh protes demo ya Allah ya Rabb masa si nusugih jadi kakasih Tuhan teka harti ku mah nusugih jadi kakasih Tuhan teka harti kajian kuku mage biasa mah anu susah anu geus teu hayangeun kana dunya hehe cek Gusti Allah urusan hayang teu hayang lain urusan boga jeung teu boga tapi ta'alluqna dunya ta'alluqna hate kana dunya ai maneh kumaha malaikat teu biasana we waliullah anu sok di guha bae waliullah anu sok di gunung bae waliullah anu sok di imah teu boga naon ih maneh ningali nangan sabelah mata nu seja nu sugih loba nu ku aing diangkat jadi khalil jadi kekasih ente kula mah protes teu senang lamun Ibrahim dijadikeun kakasih Tuhan aya nu leuwih hebat tibatan eta sebab kula neuleuh cek malaikat di gunung 15.000 embe 15.000 onta 15.000 sapi Jibril cek Gusti Allah nun Gusti cek kakholilan Ibrahim cek kumana mangga Gusti datangkan Nabi malaikat Jibril alaihissalam ngarupa manusia pas kanjeng Nabi Ibrahim keur mujurna di gunung Maraban ilu Maraban zohirna doang hati nama Allah 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 aja ini mah pandagang teh ya zohiron wa batinan kanjeng Nabi Ibrahim atur ente pernah dihitung sama nu hitungannya batur ente pernah nikah hayang batur sama kanjeng Nabi Ibrahim aya kumaha Gusti Allah teu jawab kanjeng Nabi assalamualaikum waalaikumsalam nah anjeun di mana ya abdi hamba Gusti hati mana hamba Gusti we naon ka dieu subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh lain deui mah ieu lain deui aya naon ieu kula mah sakieu hungkul ieu embe jumlahna cek masyarakat nu nyaho 15.000 kula hayang seperti luna bae cokot cek kanjeng Nabi Ibrahim cokot berarti mana hayang 5.000 bawa kabeh 5.000 aya teh tukang ngangona hadam 5.000 embe geura bikeun tak ka jelema ieu malaikat Jibril pohara we wah kadi ditongton ku malaikat Masya Allah malaikat geus hidup ya Allah orang mementa boro-boro menta karung 1.000 ka Haji Pendi menta 5 bae kudu mayar bae can orang gratis cicing enak deui cek kanjeng Nabi Ibrahim asana kula lamun 5.000 mah ieu can cukup lantaran susuguh kula luar biasa tamuna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh hayang sabaraha deui hayang 5.000 deui bae hadap 5.000 deui bikeun ka nya cak kadang atuh Tuhan ul tugas ulah bohong sia mah titah ku aing ulah bohong bikeun cak hadam ambo Masya Allah can balik keneh bae masih kurang aya naon deui cek kanjeng Nabi Ibrahim asana kurang keneh ieu kula sabaraha deui mun 5.000 deui beakeun kabeh hadam beakeun kabeh na ieu 15.000 cak batur na ieu mah geus bikeun kanyana jeung maneh-manehna jang ngangon los ka ditu kabeh geus cek kanjeng Nabi Ibrahim teh jeung bea ka teh ieu embena 15.000 gecak batur kemudian teh tukang ngangona hayang hiji hayang dua hayang tilu loba keneh tukang ngangona sok bikeun ka ditu kabeh tinggal malaikat Jibril we pan aing mah malaikat aing bedek dikubahakeun aing pada harti lok jual embung aduh dikuwae dijurukeun ku kanjeng
nyana ditonton ku malaikat. Cek malaikat di langit Jibril gerak ngarupa Jibril maneh satung tuh ngarupa malaikat jelema maneh atuh titah idit bawa embejak naon. Oke cek malaikat Jibril aing geus mau embe ka mana. Aya geus dah ngarupa langsung set subuhun kudus eta bahasana bahasa subuhun mentak lain lalagaan eta wiridan teh. Matak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun dibaca ku urang Masya Allah karim loba anu geus kataekan naik mobil ya lamun ku urang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh dibaca terus bisa jadi cepet. Ieu mah kula mah kamari beta mudik ye jeung Pak Haji Salim ye kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu henteu tuh saya teh bohong coba sok dituruti tolong. Ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih ke Garut cuma 2 jam aneh. Nah itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget beka abah almarhum jadiahan subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat subuhun kudus Masya Allah set dipikir-pikir deureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasoh heula nya mah rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasohan teu datang ke Garut. Tapi sakitu lilana saja maluwi kok masih cepat baik. Nah ieu bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh nyana langsung ngarupa malaikat kaget kanjeng Nabi mana anta anjeun sebenarnya saha Jibril. Masya Allah maksudna kula diutus ku Gusti Allah titah ngecek kakholilan anjeun lantaran ketika Allah ngangkat derajat ka anjeun sebagai khalilullah malaikat kabeh protes kusugihna anjeun termasuk makhluk-makhluk Allah di dunia kusugihna anjeun protes henteu setuju dengan derajat kakholilan Allah ngutus kula untuk mengecek ternyata henteu diengkekeun mental 5.000 tah 5.000 tah 10.000 tah ternyata malaikat kabeh kuari geus ngohekeun bahwa anjeun teh berpangkat khalilullah. Cek Nabi Ibrahim teu perlu ku makhluk kula makhluk mah sanajan malaikat deuk percaya deuk henteu nu penting mah kula mah jeung Allah tuh kitulah jelema luhur. Ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur kapan manusia teh aya 3 tahap aya hayawani aya ruhbani aya robbani. Ketika manusia berpangkat hayawani cara urang ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae 2 kudu loba jelema bae katilu lamun teh amah teu hayang kalem teu cumpon bae eta bedek berjamaah bae Haji Pendi maka masjid hei dak aya berjamaah ayo aing imamna iyalah eta ibadah anu pangkat hayawan ieu mah diragukeun asup sorgana nu kos ieu mah. Nomor kedua berpangkat ruhbani ieu mah geus naek ka pangkat sholihin ruhbaniyah nyana mah loba jelema sakitu sepi sakitu baju bagus sakitu baju goreng sakitu seubeuh sakitu lapar sakitu ieulah disebut da pangkat sholihin. Wah istimewa ya marohbani. Nomor katilu marobbani. Robbani mah malaikat di neraka neangannya anak teu kapanggih. Malaikat zabaniyah neangan manehanana teu kapanggih. Terus we malaikat neangan saha maneh? Ieu pulan anu robbani teu kapanggih jeung di nerakakeun hese. Usul malaikat zabaniyah ka malaikat ridwan. Ridwan, aya henteu pulan. Kugu aing ge neangan ieu di sorga teu kapanggih. Ku aing teh diasupkeun ka sorga di tangan ku aing di mahsyar teu kapanggih. Ahli neraka malaikat neangan nyana teu kapanggih, ahli sorga asli sorga malaikat ridwan neangan nyana teu kapanggih. Di mana ka si jelema? Usulnya lah ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, ieu catatanana geus aya di dieu tah jelema na mah. Tapi ieu di neraka eueuh di sorga eueuh, di mana ayana? Hehe, cak Gusti Allah pan nyana mah pangkat teh Rabbani. Atuh kumaha aing bae sia.
urusan ada tuh mah aing bae eta matak aya di Jakarta toko robani cangcut malulu beres ke Jakarta. Nah iyalah saha nu pangkat robani kutub berbani wal arifus somadani para aulia Allah Syekh Abu Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Salam Al-Masyish, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang para aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia pangkatna wal arifus somadani rabbani heseun malaikat di neraka neangannya heseun malaikat di surga neangannya kapanggi bebejak ka Gusti Allah cak Gusti Allah jalma teh hayangeun neraka teu embungeun neraka teh hayangeun surga hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya Masya Allah. Nah ieu urang cerita seputar ruh urang aya di mana, apakah di hayawani, apakah di rohbani, apakah di robani, apa di rohbani. Deres kene masih hayawani, hayang kalem ge masih kene susuitan nya nandek salat ge. Susuit salat. Eta mah salat salat susuitan tolong. Hayang kanyawan ku tatangga pablon. Nah, deres kene lah masih kene salat kene bae sanajan ka neraka ke wayahna mah dicabut ieu. Tetapi lamun enggeus kafir, musyrik, munafik, geus teu mangakui kanu diri urang ieu nu cilaka jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar ruh atuh pan aya parantina jang urusan roh. Urusan awak mah gering dokter, ngurusan ruhani gering atuh kiai. Kiai mana cenah atuh ka ditu ka Kiai Golkar coba sih ada tuh. Atuh urang bego mungkin salah. Naon sih? Ieu roh ku ora gering ieu. Aing geus sarua cek nya. Nonton bola bae bareng atuh di dieu tuh. Kitulah para jamaah aya bagian-bagianana moal melenceng kajen kukumaha ge ahlina aya bagian ruhani anu nyahoeun nyana roh ieu mah kieu roh ieu mah kieu insyaallah aya jasa nu nyahoeun nu mantak teu sembarangan mursyid mere wiridan teh ieu mah cukup sholawat bae sholawat bae sholawat ieu mun cara obat cukup ku bodrek cukup ku prokol cukup ku naon deui kitu ngaranna dan lain-lain obat warung lah engke geus rada kronis nah karak naik engke ka dokter gitulah ahli ruhani. Jadi kesimpulanna mah awak urang mah jasad ketika roh geus kaluar digotong dikubur seminggu 2 minggu buka ku urang getih nanah geus eueuh nanaon sebulan 2 bulan tulang taleng geus eueuh hargaan nu kuari di mama-mama di buya-buya esuk pageto mah dilatungan nu kuari di komandan-komandan isuk pageto hiledan nu kuari dipoles ku urang boh awewe mah moal ke timimiti putih koneng hidung wah para jasa isuk pageto beak pokona mah kajen kumaha jadi kebanggaan ayeuna ludes di jero kubur ruh urang anu baheula Allah nyarios wa nafakhtu fihi mir ruh mantak aslina awak urang aslina jasad urang mah lain awak wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwaj panjang mun urang nyaritakeun ruh jeung di diri urang aya ruh bakal nikmat urang menyaritakeun ruh bakal nyaho urang ka makom manusia anu boga makom boga hal pangkat-pangkat manusia kateropong ku ahlina urang mangan sakadar nyaritakeun tur paling geh urang mangan sakadar cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa adnan nasib atas tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian tentang ruhani geus bae urang pasrah jeung percaya sebab naon urang nyaritakeun tentang zuhud nyaritakeun tentang riyadhah nyaritakeun tentang mujahadah ngan sakadar di bibir ngalaksanakeunana mah hesena luar biasa mun tadi dicaritakeun seputar sireum urusanana zuhud seputar Kangjeng Nabi Ibrahim urusanana zuhud urang menyaritakeun Kangjeng Nabi urang kazuhudanana muringkak bulu ketika seluruh batu nu aya di Mekah seluruh batu nu aya di Madinah wakila seluruh batu nu aya di
jalan-jalan cai Gusti Allah dek dijadikeun mutiara sok keur anjeun Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ngalengis teu hayang abdi mah mutiara hayang ge abdi mah caket sareng Gusti bae. Umat abdi ge ulah dibere nu kos kararibu. Cukup deket jeung Gusti, dunia nu bakal ditinggalkeun eueuh hartina dibandingkeun jeung akhirat. Sakitu Gusti Allah teh. Geus urang kuari mah tumariman mah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat, susahna pake ka akhirat, sehatna pake ka akhirat, geringna pake ka akhirat, ilmu pake ka akhirat, derajat pake ka akhirat, pikiran pake ka akhirat, wawasan pake ka akhirat. Bangunlah akhirat. Abeh urang ketika ditawaran akhirat henteu mugen. Urang rada marara asal babari sakarat. Ulah cek urang gunung aing mah kajen teuing hese sakarat daripada mararat blon eta budak. Ulah urang mah nu penting mah aman di dunia, aman di akhirat. Inu mantak ngaji ge ngeuk ngalempeng awak supaya sesuai jeung syariat. Hari embung bener mah teu kudu ngaji cara pamarentah tilok ngararaji embung bener eta ngaranna. Mana coba PNS nu daek ngaji sabaraha ratus PNS Tangerang bae Kabupaten Encan Kota Madia nu ngaji ngan sabaraha ese. Berarti kan embung bener nyana. Ya sudah kiai emang ngaji kudu ka Cilongok bae dagorkeun zeug wae. Aing ge nyaho di lembur sia-sia tilok ngaraji nyedek-nyedekeun ka aing dibabeteun sia ku aing. Ye teu kudu ka Cilongok di lembur sia ngaji puguh aing nanya. Ustad di lembur anu pan warau aing osok ngaji Pak anu nu PNS teh tilok cenah kiai. Dagorkeun hiji teh ku aing. Terus di ditu lembur belah ditu aya teh kiai nu sok ka dieu kiai sok magang ngaji malam anu. Pak anu teh pan lain urang dinya PNS. Kebetul jeung jelema jeung jurud. Emang aing tilok nanya. Tilok garaji PNS memang hangkal neraka jahanam nya mah. Ayo sia keur mah gajina teu beres, korupsi terus ngaji tilok. Aing lapor ke malaikat Malik seret lik. Ya gua gitu ya. Saya baru teh embung balender sakalina ngaji jeung Ki Golkar moal beres. Ajeun kumaha ge moal becak aing moal. Cek Ki Golkar so amat teh Ki Uci. Ka dieu siana ka dieu. Ka dieu aing teh sia nu so. Hayu ngaduso jeung aing. Lain gitu maksudna orang sing balalenar malah beres-beres atuh kitu mah. Urang nu mantak ngaji teh maksudna supaya nuturkeun kana aturan syariat Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu can nyaho supaya nyaho nu geus nyaho supaya leuwih mantep nu urang kaluartana syariat aya jalan tobat supaya lalempeng keur ditungtun ieu sapi kuru supaya lintuh di sisian cekolot baheula mah tatadina kempong takuari jadi bener lintuh teu karasa sebulan 2 bulan sapi jadi lintuh gitu kan. Ngaji saminggu teu karasa Masya Allah sia ngaji geus sabaraha minggu asana ayat 7 mah aju kumaha karasana nu jelas mah aing wau jeung tukang uduk jeung kiai mah can wau aing mah eueuh wasalah pokona wau jeung tukang uduk tukang sate wasa teu ngalempeng awak ieu lantaran urang hirup teh aya nu nyieun
aya khaliq anu ngatur ka urang ka kicep-kicep diatur ku Gusti Allah urang can boga rasa bahwa kicep teh na ngatur Allah gerak-gerak urang teh diatur ku Allah digerakkeun ku Allah cicing ngicingkeun Allah urang can boga rasa bahwa gerak urang cicing urang diatur ku Allah. Kitu keneh urusan politik, urusan ekonomi, budaya ieu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah supaya sadar urang teh aya nu ngatur. Iyalah Al-Qur'anul Karim kitabna terjemahkeun ku Kangjeng Nabi diijma'keun ku para ulama urang kuari ngaji hasil ijma' ulama. Ulamana aya ulama tahapan internasional, aya nasional, aya ulama-ulama kitu lokal. Ulama anu internasional sepanjang masa mujtahid tuluy ka dieuna ashab-ashabna ka dieuna pentakil penukil cara Syekh Nawawi kabelah diana pengamalan-pengamalan anu konsisten cara guru-guru urang teu kaluar ti aturan-aturan syariat. Guru urang menang ti kitab langsung kadituna mujtahid ti sahabat ti Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah. Ulama-ulama nu kuari di dunia keur meujeuhna dipotesan ku Yahudi ku Nasrani melalui berbagai cara. Sepuguh di perangan, sepuguh di loloh, didatangan deui ku ISIS. Terus lantaran dianggap ulama ieu ngahalangan kana perjalanan Yahudi jeung Nasrani. Nu bentak urang mah kuari masih keneh luar biasa bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu ta'ala bisa ngadengekeun bahasa-bahasa ulama bisa diu kamari jeung ulama turunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani urang dicatet ku malaikat belah dieuna disaksian ku urang-urang belah ditu namana ngagerakeun Allah geus di Baghdad, di Yaman, kemudian atuh di Palestina geus datang, kemudian kemari di Turki, di India, ya Allah muji syukur urang ngahaja-haja maka India mahal. Jeung deui deuk naon atuh urang ka India? Nu wau teh jeung si Damendra we hiji. Wow. Daud orang ka India kan itu. Ai kitu manyanana datang ka dieu alhamdulillahirabbil alamin kitu keneh ka Turki urang mah jauh rarasan tapi nyanana datang dicatat ku malaikat. Lain jelema-jelema laleutik teh siga hade. Lantaran anu bisa ngabongkar kitab-kitab karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anu disetap dipatikan disekap di Roma teu meunang kaluar dikaluar ternyata horenganan paus teh nu mantak kadeuleuna rapi meunang nyokot akhlakna tina tafsir Al-Jailani batur nariru urang mah wauh ge henteu ka kitab dina ayana hese macan mondok henteu naon teh deuk kumaha macana tapi barang aya disebar ke mana-mana bener luar biasa
Jeleman manggihan anak lain eta bae sababaraha kitab nu alhamdulillah ayeuna geus dicetak-cetak ku ari geus disebar ke berbagai negara anu tadina urang sakadar dina kitab bae kitab Syekh anu ku ari mah bisa dibuktikeun aya kitab jelemana langsung deui ka dieu istimewa pohara zohir nama kadeleuna biasa baik padahal mah lain lalagaan lain jelema sambarangan boga sejarah masing-masing ti leuletikna keneh urang mun ngadenge sejarah leutikna bakal tercengang ulah-ulah eta deui kelas du pohara turunan pohara di urang bae Habib Lutfi umur 13 tahun yang nama santren di Benda Kerep batur mah sararieun lantaran leuweung keneh Kiai Kaukab aya keneh harita Ki Zaini aya keneh nyana ngaguru bareng jeung Bapak Kolot kula nu ti Doyong dan Bapak Kolot kula mah geus kawin nyana mah budak umur 13 tahun etanya terus sakitu leuweungna zarah ka makom kaluhur kaki muslim nu batur teu berani mun peuting tapi nya nama zarah sorangan diulah ku kabehan ge sahabat santri zarah ti peuting ulah lantaran osok aya maung di dinya mah ku ari ge masih keneh mun urang sorangan di Benda Kerep kaambe ku maung kadang-kadang datang maung kadi tapi Habib Lutfi umur 17 tahun teu beunang dicara ziarah bae kadinya bener maung datang sasalaman tuh ente lamun ngadengi dongeng model kos kitu pan pohara mah lain jelema biasa berarti kos kitulah Habib Lutfi umur 13 tahun bae geus kos kitu urang umur 13 tahun teh mulai ceurik hayang HP nu rada bagus. Tadina jadul hayang nu rada beres. Belon urang mah. Ruzarah nya nama ka dieu ka Cirebon umur 14 tahun ka Cirebon kadinya. Sorangan zaman harita datang ke Cirebon muka sorangan lawangna blak 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 blak. Lempang nyana sorangan langsung ziarah sorangan begitu turun ti makam kahandap dicarayuban ku urang Cirebon ku dijab ku bangsa ahli-ahli makom di dinya termasuk kuncen-kuncen bahkan bajuna dipaksa dibuka maksudnya bil barokah disoek-soek dibabagi sebab aneh ieu budak keneh tapi geus bisa kaluhur sorangan haju eueuh kitu kasieun ta eta pan lain lalagan ti leutik da keneh jelema neuk diangkat ku Gusti Allah mah kos kitu karesepna berbeda jeung urang mulai ka belah dieuna cerdas da pohara jasa sampai sababaraha kiai ngaanehkeun kana kacerdasan Habib Lutfi urang can nyaho dongengna bae nu mantak urang asa biasa-biasa bae woh lamun urang nyaho dongeng nu mantak getaranana beda kajeun ku kumaha kabelah dieuna nyumputkeun pangkat anu aya di jero hatena nyana berlaga seperti artis main piano ngagitar padahal di hati ngan nyumputkeun hungkul embung di udag-udag jelema eta gaguar di mana bae di udag-udag lompat mentak kamari sabada urang India ka dieu malam rebona ka dieu kamari pas kitu Syekh Fadil ka dieu malam rebona jam 9:30 ka dieu ngobrol jeung kula sampai jam 1 balik beneran jam 1 langsung ke Jakarta embungeun nyana di udag-udag jelema ngobrol kadang-kadang teu kaharti atuh urang ngadengikeun nyana bae pokona mah ya ente mah boro-boro jeung Habib Lutfi jeung bandar ge teu kaharti kumaha jeung Habib Lutfi atuh
eta ngobrol dalam geus caritakeun ayat pan pohara jasa cerita wali eueuh teh nyaho di Turki anu di India anu terus nu maot nu hirup keneh urang muringgak bulu mun ngadengekeun Habib Lutfi carita turunan-turunan mun aya jelema nyaritakeun turunan ti anu teh nyana manyahoan bohong eta aya jelema nyaritakeun turunan ti anu bidadu bohong nyahoeun ka bohong turunan pan urang mah hese teh gitu pajar bener bae. Iyalah Habib Lutfi urang coba ge kadengekeun coba jana mun nyaritakeun silsilah wali-wali Allah sadunia nyaho kabeh sadunia lain lalagaan nyaho percis Gus Dur kitu tah ieu nyana jeung Gus Dur teh babaturan jasa eta kudu nyaritakeun boro-boro naon gitu ngaranna lain-lain heula di urang bae Habib Lutfi geus teu katotor geus teu katotor lalakonnya unggal poe lelempangan bae Jakarta, Pekalongan, Tegal, Semarang, Surabaya, ke Banten kumaha hayangnya bae kumaha kahayangnya anak bae seperti aya nu nita-nita nyana mapad lamun deuk umroh ge bebeja heula ka Kangjeng Nabi maksudna ieu kula umroh taun ieu meunang teu ulah cek Kangjeng Nabi lamun deuk umroh deui ulah lamun deuk ka mana tuh kira-kira zarah ke dituduhkeun ka anu coba eta deuk kumaha urang mah pan lamun deuk ka mamana teh bebeja katangkal beringin pan urang mah tuh aja nyuguh pan bolon eta kos kitu ya Allah ya Rabbi aya kene balah Syekh Rajab Surya istimewa jasa nyana ahli thariqah dunia nyana kapanggih di Madinah ngimpi jeung Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi di sisi aya kursi kosong jelema ribuan dina impianana Syekh Rajab langsung kadinya teu kebel celek aya nu diuk digigireun Kangjeng Nabi ditanya saha anjeun kaula Lutfi minen di mana Indonesia Masya Allah etalah Kangjeng Nabi ngarendeng jeung Habib Lutfi kaimpi ku Syekh Rajab Surya langsung udang sare meuli tiket Indonesia yang kapanggih jeung Habib Lutfi langsung meuli tiket berangkat ke Jakarta Habib Lutfi geus nungguan saha nu ngabere nyaho nyana ka Jakarta kos kitu coba emang ente ya jelema gede luar biasa tapi ya Habib Lutfi rindueun bae ka dieu aneh ka dieu teh rindueun bae nyaho ka saha meureun nu dipake ka rindu asana Haji Pendi muasalah ieu muasalah ieu Masya Allah ulah ka diaminan nyaho henteu ja unggal ka dieu tilok ngomong-ngomong nyana suga nanyakeun gitu jan teu dina ayana atuh teu rindueun deui berarti lainnya nama meureun heula Haji Pendi asana heula kadal bae kitu ya Allah ya Rabbi eta sabaraha kali kan ka dieu model ieu ge cek jana 2 minggu ka tukang mulai ti 2 minggu rindu hayang ka dieu padahal kula ge boga kajadian 2 minggu ka tukang ngan moal beja sepas kejadian kula 2 minggu ke tukang nyana gegeran nyana perasaan hayang ka dieu begitu kula diomongkeun seuri paingan tuh jadi nyambung kos gitulah jelema-jelema ahli Allah subhanahu wa ta'ala lamun eta turunan Tuan Abdul Qadir Syekh Jamil kitu di India ka dieu dititah ku Kangjeng Nabi sarua Syekh Fadil gitu Syekh Fadil teh boga impian dirahasiakeun kok kudu datang ke Indonesia sanggeus datang ke Indonesia kapanggih jeung ieu mantap urang alhamdulillahirabbil tinggal engke haul puasa yang datang kumaha digerakkeun ku Allah bae apakah tiaman ke
atau di Turki atau di Baghdad loba ye nu hararayangeun ka dieu engke haul tapi kan kumaha Gusti Allah nu ngarsakeunana jam model kamari ngadadak 2 poe memeh minggu ngabejaan bahwa Syekh Fadil hayang hadir di pengajian di urang ngadadak datang tanpa rencana-rencana Masya Allah itulah gerak Allah subhanahu wa ta'ala urang dicatat ke malaikat raqib ke di akhirat begitu aya bendera-bendera ahli Allah kan urang bisa kadenya milu begitu milu cak anu penjaga ulah ya milu ikulah pernah hadir di mana di Cilongok di Ukang harita di mana di Tangkal Ambon wah teka deule cak jalan aduh riweuh di Tangkal Ambon aduh Masya Allah kula tapi ngadenge cenah sorana mah ngadenge milu teu maca shalawatna milu sarua mawali kula ge ngadengekeun milu mah henteu cak eta teh cukup atuh ngadengekeun ge milu di tukang bae tapi ulah dihareup ya Allah emang kumaha kitu mujalasah jeung ahli Allah urang di ke akhirat ke dibarengkeun bantak eta kaji sihada ta urang nu kungsi babarengan jeung bangsa pamabok urang kungsi babarengan jeung tukang maling urang mujalasa jeung bandor cimplong eta kudu ditobatan besi dicatat terus ke catatan aya di ditu ye di keuangan gitu bandar cimplong maju pernah diuk jeung saha ieu Effendi pernah ieu cenah sakira ye sembarangan bae tetep bae diilukeun bae pan ka ditu teu puguh teu karuh itu bata kula salah diuk si gade Masya Allah ya urang mah alhamdulillahirabbil alamin kajeun geus HS bae ge nu penting diuk bareng nu penting aya catetanna bae engke di akhirat teh begitu tak aya ahli Allah milu maneh iraha cek kira kula teu pernah aya catatanana salah nyatet beureun malaikat kita tanggal sekian bulan sekian maneh bareng kula sarita ada saya SG milu wae geus kan nama aja catetanana di dieu kan ngeunaheun urang mantak aya ieu nu HSB ge masalah geus untung nu aya ya Allah ya Rabbi malaikat nyatet urang es gitulah orang menyeritakan ahli-ahli Allah kadang-kadang orang teh kaget kok bisa kos gitu Habib Lutfi bangun zarah kumaha emang nyala datang kadang ngobrol oh iya betul ya udah makasih kali turutan ku sia jarah kos gitu aku lagi zarah kadinya ke abah 2 anjingnya nangis 2 kali zarah kos gitu pertama ditanyakan Bib itu begitu-begitu apa serinya nak ya kalau mau tahu begini katanya tadi saya nggak ketemu enak bener ditanya sama saya enak di dalam kuburan cuman pengen dikurungin di kuburan jadi hayang disaungan jadi almarhum abah ke Habib Lutfi minta kuburan disaungan minta kupulang gak disaungan minta nyanata kamari gitu kene anu di luar naon cenah eta eta bukan sia juga di luar teh nyawa jarak kos kitu sugan maca naon nu teu kos kitu bae geus jarahna cenah mah ka mamana ge kitu bae kadang-kadang diuk we zarah ngopi itu jarahna cenah mah orang sakaur can kapanggi atuh ditungguan kayak geus kapanggi ka arah hese ta jarah kos kitu mah urang mah lain kelas saja diturutan pan kuno totorekatan urang balik bae lah emang ukur eueuh
ka mana emang keur ondangan manya wali ondangan dagor ke abak tuh aduh budak soibul makbar ondangan ka mana ka gubernur jara rauh budak masya Allah tanya deh kukula bib apa itu oh dulu kan udah kasih tahu disuruh disaungin kenapa belum ceknya kasih tahu itu kenapa belum ceknya tak eta kos gitu jada bazarah terus dongengnya nyaritakeun ka panggih abah artina zarah teh kos itu jaritakeun di jero kubur teh gitu ya Allah ya Rabbi lamun ente bisa kapanggih jeung ahli kubur jeung wali ente mah moal ngobrol nanyakeun nomor ya kumaha ge aduh acak-acakan ya urusan ya Allah ya Rabbi kos gitulah ahli-ahli Allah urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir ziarah ka Madinah kakarak assalamualaikum dan assalamualaikum ya jadi assalamualaikum ya Rasulullah muka pan kuburan leungeunna ka luhur sasalaman deuk kumaha coba badan taman roh saja sapa ya Allah ya Rabbi sasalaman beres sasalaman amanat ka jero deui nutup beres urang kita hayang kitu zarah teh mantap sok kajung dekem bae di kuburan mulai saha ieu mbah nu ti mana mbah nu ti Gunung Karang datang ka dieu mbah mah sadiakeun kopi pahit make gula bae tolol ieu si mbah aya kopi pahit make gula atuh teh mah amis bah henteu tetep abah mah kopi pahit tapi make gula wah ieu mbah bloon pasti kajen kuku bage Golkar ieu mbahna ieu hese urusan batin hese lantaran penemuan ahli Allah beda-beda jelema geus bantep ka Gusti Allah tanya ieu bakal manggihan kieu ka Allah tanya ieu kieu tanya ieu kieu kesejukanna akur perjalananna pedemuanana nu beda tah kos kitu mantak ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum sieun urang mah boro-borona naon kakarak aya pocong geus ye deuk ka masjid aya pocong kucuk wah nu tadi paeh ieu kajian ku kumaha ge mulai lumpat pan urang eleh tarencana deuk ka Allah ku pocong tinggal pocong we sieun gai ditungguan deui sia ku aing dilalagas ya cak pocong kan berapa ka pocong we sieun atuh masyaallah Habib Lutfi tadi diceritakan begitu ziarah langsung maung datang sugan sieun didelekeun ku Habib Lutfi didelekeun sanggeus didelekeun ngangsongkeun leungeun sasalam bareng ceknya naga kenalan dong Bib urang mun nyarita kitu lain bae Syekh Mansur lain bae Buyut Mansur lamun dijelaskeun ngan nyana embu ngomong kecuali ka jelema tertentu akula ngomong dah kukula didongengkeun supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu kajana akhirna teu pararuguh nganyana mah telek bendu aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae nya mah sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi bejakeun ku kula ka seuri bae seuri eueuh mah biarin aja seuri ngeunaheun jeung nyana tapi nu ngagogorengna terus berbeda kunyana tetep didoakeun bae sababaraha kiai anu ngagoreng-gorengnyana ngagogoreng akhirnya kunyana mah terus didoakeun akhirnya makan jadi mahabbah tah kos kitu kuari diudag-udag jelema bae nyanana embung ngajauhan tapi
aya nu saminggu hayang kapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih paham. Padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi eta ge jelema nu bebe jaka kulodo cenah kitu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh siang. Ai jeung aing. Oh, ke Pasir Gadung Lutfi aya di. Lutfi mana? Lutfi eta aya tuh. Sarua ngaranna lah pokona mah geus. Lutfi bae. Tuh itu istimewa jasa, masyaallah. Ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa, ngaji amil, ngaji jurumiyah, sorof, alfiyah, johar maknun, nanteknya nama rapi. Biasa cara urang ya, ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa aja dah. Masyaallah. Ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho. Ngaji nyana mah biasa kos urang kieu. Bareng jeung Bapak Kolot kula waktu di Benda Kerep. Maka satu ketika nu teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun. Satu ketika nyana di kota Cirebon endeu ka Benda Kerep kabeneran poe kaju hujan nyana peureum munajat ka Gusti Allah nganggang kos wae nu mawa nyana sorangan set datang ka Benda. Padahal tak kosku wae eta wiridan naon coba penta. Seta apa kos kitu munajat becer emang ti leuletik kaistimewaanna ti leuletik. Tuh kos kitu nyanyi jago nya namanya nyanyi. Pinter ente batu lah. Paling ge nyaho nyanyi-nyanyi Oma Irama doang. Nyanyi baratnya nama bisa nama. Nyanyi jagonya nama. Main piano bisa, main organ bisa, main gitar bisa. Ente mah paling ge aduh kendang bolong paling ge. Ya da malah. Masyaallah. Eta keur nyumputkeun nu aya di jero hatena. Jadi kos kitu teu embung ka nyawan nya mampu. Ya Allah. Aja nyawan bae. Mun urang ngobrol ge bangun nyahueun ka hate urang anu mentak ente si Hade. Si deket ka Habib Lutfi. Nah, pengen kawin ya. Sedikit tukeun doang. Deres aduh pemuda mah. Pengen nyandung ya. Ya Bib cariin enak aja. Ya Allah ya Rabb. Loba keistimewaan anu ngan sakadar bebejana ka jelema-jelema tertentu doang. Teu ulah ge dicaritakeun teh maksudna supaya nyaho sing hade doang lain dicaritakeun sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deui jauh tahap dunia dikenal di mana-mana kos gitulah jangan sulunan solonom bae buk dibereuman untuk kadulu salat aya kiai nu babarengan jeung nyana we jadi teu salat-salat jangan di zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat isya teu salat kiai bingung cenah wali teu salat geus kagawan ku Habib Lutfi ya iya bener sih eta karana Ki Sarwani Semarang ngamu deui ka dinya bareng dia zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat kulantaran nyana haju di jero hatena zuuzon eta ku Habib titah nyokot asbak. Kiai tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar. Gigiran we kiai ka jero. Habib Lutfi keur salat. Allah. Sakjana nu mana nu asli ya. Nu mana nu asli. Boleh tidinya kakarak ya ta bener-bener percaya penuh guys. Eta kos Gus Dur keur ka Australia teh kapan teh salat-salat jan. Dijojore kapan ku wartawan udah terlalu gendut Gus Dur mulai sekarang tidak sholat lagi keberatan perutnya dan lain-lain sebagainya sebab eta wartawana kan ti lain partai PKB aya unsur jore terus dijojore bae masalah Gus Dur baseri bae emang sholat kasia cak Gus Dur teh aing mah sholat ka Allah aju aing geus wau jeung Allah cak Gus Dur teh macem-macem bae sia. Geus. Kanyawan aku mah eta Ki Ali Masum maot di Krapyak
sedangkan amanat yang diimaman ku Gus Dur di Australia bingung pan kabeh waduh dia telepon masih di Australia kayaknya geus jam geus menunjukkan kudu diberangkat ke dia bait geus bae kabeh dararang tuh siap nu dia barekal jadi imam geus disiapkeun pas geus darang tuh siap mulai Gus Dur datang Waalaikum Gus Dur datang kan tuh geus baris udah enak cek Gus Dur udah berdiri semua jadi hanya tinggal karep ya Allahu Akbar coba itu kumaha ayo Masya Allah eta kos kitu teh hararese urang caritakeun Gus Dur teu kaharti dari Habib Lutfi loba teu kaharti Habib Lutfi teu salatna masalahna ieu urang bisa nurutan kana teu salatna Watak dojeng nu bodoh mah berat atau berapa ya Allah ya Rabb. Aja teh kanyahoan ku wartawan sampai wartawan teh wartawan menta hampura ka Gus Dur. Naon sababna lantaran kanyahoan ku wartawan Gus Dur di hotel aya ternyata dihandap di hotel lain nu loba naon ngaranna bangsa Indonesia ngimaman di dieu. Para wartawan gideg bulaan ahli-ahli Allah mah tak besi kadeuleu ke haji pendeta salat talian talian bae eta mah geus lah Masya Allah arara teh ahli Allah kos kitulah tiba heula ahli-ahli Allah mah dideuleu ku lain makom nama aneh dideuleu ku lain pangkat nama kos gitu tapi urang sieun jeung dukar itu teh sieun kajian kuku wae sieun bae nya nama sajajar bae jeung jelema leutik pertengahan jeung nu luhur akur bae eueuh sekat-sekat sebab zahirna doang jeung urang batinna mah jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala ai daek di urusan melalui syariat hayu teu daek sabodo kos kitulah para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka Kangjeng cintakeun ka para sahabat cintakeun ka para khulafaur rasyidin khususnya cintakeun ka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka para ulama-ulama salaf ulama-ulama nu ngamalkeun ilmu abeh ke di akhirat urang disakompet daunkeun dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala masih kene nyaritakeun tentang dakwah kamari disyaratkeun pikeun satu dakwaan genep perkara genep syarat nomor kahiji antakuna malumatan goliban kudu maklum nu didakwana terketahui sehingga bisa merinci bi ayu pasila maya da'ihi ngejelaskeun tentang nu didakwakeun ku manehanana apakah ngahaja kasalahan atawa syibih amdin rinci nomor kedua takuna muzimatan kudu geus jelas tetep mun hibat jelas hibatna lamun jual beli geus jelas jual belina mengaku menang beli kudu geus jelas jual belina mengaku kahibatan kudu geus jelas hibatna andai kata aya nu ngomplain urang geus boga data lengkap urang boga sebidang tanah kemudian aya nu ngaku tanah nu diaku ku batur nu urang persiapkeun
ngabedakeun data-data apakah memang ieu hasil jual beli AJB atau hibat ieu teh berarti saha wahibna saha saksina mana mun aya suratna kan jelas bisa dipertanggungjawab. Mereka tiluna mudai kudu nganyatakeun muda alehna perseteruan Ki Zaid tentang pembunuhan terhadap bapana, maka pelaku pembunuhna kudu dijelaskan saha. Lamun can jelas cari melalui polisi data nak kudu lengkap dari polisi ge ulah sambarangan nuduh bahwa pelaku pembunuhan anak muda aleh berarti ieu adalah Ki Umar, tanda-tanda bahwa Ki Umar melakukan pembunuhan teh naon ialah kudu aya penjelasan interogasi lah ilu kecekul lagi mah lain pagawean urang ieu ngaji lain ieu mah sanajan teu pati diperhatikeun ge masalah ya aju mamang ngomong emang aing mah lain ieu ge tilok memperhatikeun ieu ceuk atuh kumaha siapa eta mah tuh. Nomor kaopat dakwaan bisa diterima bisa didengek timbul ti jelema mukalaf yani jelema anu geus diperdi ku Gusti Allah balik boga akal nu sampurna ketika ngadakwa teh bener-bener mukallafnya baru bisa didengar. Berarti jelema budak atau anu edan teu bisa ditanggapi dakwaanana kecuali dibarengan ku walina jeung data-data anu lengkap. Nomor kalimana kaayaan dakwana terhadap muda aleh teh kudu sarua yani pada mukalaf. Zaid ngadakwa terhadap Ki Umarna jelema nu mukalaf ala mislihi teueunang ka budak teueunang ka nu edan kecuali data lengkap turunlah engke walina iyalah syarat terakhir nomor kagenep alatatana qada dawal mudai ulah dibubarkeun dakwaan Ki Mudai. Zaid mendakwa dalam dakwaanana terhadap pembunuhan teh dilakukan kusorangan nyana setelah diintrogasi bener pelaku pembunuhan terhadap bapak kitu Ki Zaid berarti Ki Umar ya pembunuhna Ki Umar pembunuhna setelah diintrogasi iya nyana ditanya ke polisi iya ngabunuh teh aya rencana apa henteu hiji tah cek nyana memang aya rencana dilakukan kusorangan apa berbarengan jeung batur cek nyana kusorangan pengakuan awal bahwa nyana merencanakan pembunuhan nomor kedua dibunuhna kusorangan terimalah ku hariku hakim. Nah setelah dek diponis nyana ngabubarkeun pengakuan tersebut. Iya kan pingplan jelema kos kitu teh lamun kamari pengakuannya bahwa ceknya ulah ieu ngarencanakeun pembunuhan kemudian dibunuhna ku kaula kusorangan kuari dibubarkeun walau widda'in firadahu bil qatli lamun manehna ngaku sorangan ngabunuhna ai prak Ki Umar sumada'a ala qarakanu sejen mah nyana ngaku sabenerna mah kaula ieu ngabunuh lain sorangan dua antiluan aya hiji Ki Bakar dua Ki Khalid malah nu ngabunuh nama lain kula Ki Bakar. Nah ieu lamun aya seseorang setelah mengaku bahwa nyana merencanakan pembunuhan terus dibunuh ku nyana ku sorangan ai prak di lain waktu nyana mengakui bahwa nyana mah teu ngabunuh nu ngabunuh mah Ki Bakar lam tusma'izaniyah teu menang didenge pengakuan nu kadua tuh kos kitu
ngaji hese mah cekul aja ieu ngaji hese mah hese emang nu babari jeung ngaji mah hese kabeh hese teu komo ieu mah datang di dieu mah aya nu ngomong ka kula kiai mah ngajina haju di dinya bae teh cenah bab cai heula bab wudu heula atulah datang-datang di dinya sia ngajina ti iraha di minggu kamari buadot atuh ngaji geus tere tamat sia karak datang teu dengekeun wae lah kan kayak balik deui ke bab cai ke wayah bab cai sia mah teu ngaji deui ke ya Allah ya Rabbi tuh kan gos gitu. Ieu keur carita soal jinayat, soal pembunuhan. Kadituna ge sarua bae. Soal aku mengaku, engke panjang kadituna. Zaid pesertu jeung Ki Umar tentang sendal keluar ti majelis aya sendal sapasang. Ceki Zaid ieu mah sendal kula. Ih ke ieu pan eueuh deui sendal sada jauh deui mah sendal kula nya asana aja eta mah nu kula nu kula ieu mah geus atuh ikos kitu mah tah geus mengakuinya bahwa eta teh lain nu nyana kunaon isukna nyirinting eta sendal nu kula sebenarnya tah eta kamari mah geus seueuh lain nu kula kuari nyana ngaku ieu perlu diperhatikeun pengakuanan. Etalah bermasalah kayak bawa ke meja hijau kumaha cara menyelesaikan atau apa dagang-dagang Ceki Zaid ieu mah sendal kula kajen ku ieu cukup mah ruaing ieu tah deuleu tah dihareutna tah disonghekan ka eta ku kula tah ieu teh ciri ieu teh nang nyonghekan kula cek jana teh ieu mah kula nu kula ieu mah lantaran tah di tukangna dicirian ieu kula meuli nage di warung anu yuk urang ka warung anu nyahoeun nya anak kula meuli di dinya Zaid ngaku ka eta sendal capit Umar ngaku ribut geus pokona urang datang ka kiai bae ayo datang ka kiai naon cek kiai teh datang ka deui ieu masalahna kula turun di masjid aya sendal sapasang cek Zaid ieu cenah nu kieu cek kula ieu nu kula kajen kumaha gimana nu kula mana sendalna iya coba majenan tadi kiai majenan ieu mah jang kiai belah rapi tak kiai kos gitu tah mun teu majenan mah moal cek kiai mah majenan geus lah baralik we ka ditu kiai Golkar blon eta kos gitu lain diputus dipenta tinggalnya we baralik urang kos bego nya cek datang ka kiai aja urang teu baraka sendal cek kiai kos gitu blonnya atuh emang kiai urang mah blon kan lagi ngarobrol bae ngeblon-blon kiai lain diputus pada eta kos kitu nah kuduna mah diputuskan ku kiai saya tanya datana ieu lengkap tanya deui kelengkapan kadua kayu kalau ieu aju pan teu naon gara-garana al yamin lil mudda'i sumpah wal bainah lil mudda'a alaih geus komplit kabeh ge ieu ya lantaran ieu kuat ampurannya ieu mah sering sabeula ngamang ieu geus ieu kula make sabeula cenah hese amat ieu kula cenah make sabeula padagang-dagang haji menang sabeula kitu kaayana dibikeun bae geus ka kiai deui pada menang ya Allah ya Rabbi sendal badeureus mun samping hiji ieu teh di aku kuduaan ya siap gunting ka dieu mah eta ieulah coba kumahana tentang dakwah mendakwah rame ialah lamun di negara urang nagarana bentuk khalifah atau bentuk negara Islam urang ngeunaheun make aturan Al-Qur'anul Karim kajian guys di negara demokrasi ge asal demokrasina bener-bener murni harapan bangsa Indonesia dipimpin ku Jokowi boh bakal ngeunaheun kabeh berharap kakarak dek mulai doang harapanana bensin naik mulai cemas
mulai cemas masyarakat. Terus presiden orang kos kiamatnya bawakeun golok baik gitu kurang itu jeung pacul masulah naon titah belusukan nyana tuh gonggorong tuh ditereup teu jalan caina cenah nyana sok bisa ngabenerkeun gonggorong talian nyana bawa ka dieu titah ngabenerkeun gonggorong-gorong tapi nu jelas emang dibalik belusukan aya muatan-muatan anu memang geus direncanakeun di jero hatena. Sebab naon? Sebab rincian pakar ekonomi tentang bensin walaupun tidak naik pun masih ada kelebihan sekian persen. Mun gugula dicaritakeun bakal kaget. Tanpa naik pun masih lebih sekian. Jadi ku ditaekeunana ieu boga rencana naon tah eta mantap kajukulah yang jadi presiden masalahna eta dek 2 kali lipat ku aing ditaekeunana urang ngomong ka dieu kan panjang dongeng nah rencana naon atuh jana wallahu a'lam dan lain-lain sebagainya engke bakal kajahoan ku sebab nyana lain nyana ku masih eta ngomong nyana lain nyana heran aku masih teh nyana tapi lain nyana sosok Jokowi tapi nu ngendalikeunana ada 5 bule di belakang 5 bule Amerika nu nyana selalu ngaler ngidul ngetan ngolon nyana seuseurean hahaha urang lamun kos kitu pan kumaha tak rencanakeun ka hareup 5 tahun ka hareup siapkeun presiden nu bakal mimpin bangsa Indonesia negara Indonesia geus kajeun nu kuari mah geus terlanjur tinggal ka hareup 5 tahun saha nu kudu dijadikeun mantap dicoba di Cikupa saha neangan di Bojong saha neangan Eueup sugan aya Pasirawi sugan aya hayuh coba neangan pi presideneun jang mimpin Indonesia nu mana Masya Allah boro-boro jang presiden jang lurah ge hese di negara urang nu bakal mimpin rakyat sakadar juta-juta deureus ribu-ribu doang seki hese aw amdan atawa ngakunya nak bahwa pembunuhan motifna ngahaja Umar di meja hakim teh ngaku dalam pengakuanana bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap Bapak Zaid yang bernama Bakar itu ialah amdan sengaja. Setelah beres ternyata nyana nyaritakan sejen bahwa sebetulnya pembunuhan saya yang saya lakukan terhadap Ki Bakar sebetulnya tidak sengaja, itu kesalahan. Nah eta ngaku nu pertama mah motif pembunuhan ngahaja, ngaku nu kadua mah kesalahan. Kumaha eta lalakon kos kitu lam yabtul aslu da'wa fil azhar, teu batal asal dakwah anu pertama nurutkeun cekaul azhar. Tetap walaupun ada pertimbangan-pertimbangan untuk diklarifikasi, diluruskan, tapi tetap pengakuan awal anu perlu dipertanggungjawab. Kos gitulah dalam dakwah-dakwah awalan seperti itu. Tinggal ke urang selanjutnya watas betul qasamah wallahu a'lam.